Wilujeng enjing sadayana sampurasun. Pamirsa patepang deui sareng simkuring Nadinia Ramadhani dina acara Wartas Kansa dinten Minggu 18 September tahun 2020 hiji. Menteri Pendidikan sareng Kebudayaan Nadiem Makarim nyarios, luar pembelajaran tatap muka kedah enggal dilaksanakan. Ieu didugikeun ku Nadiem Makarim dina rapat kerja sareng Komisi 10 DPR RI kaping 23 Agustus 2020 hiji. Cepat mungkin ini sudah terlalu lama, kondisi psikologis anak kita dan cognitive learning loss anak kita sudah terlalu kritis. Kita harus secepat mungkin membuka dengan protokol kesehatan yang ketat. Dan dilaporkan ke kami dan kami. Segala rupa alasan ditepikan ku Nadiem Makarim ngeunaan pembelajaran tatap muka anu kedah dilaksanakeun dina waktos ayeuna. Kusabab numutkeun Nadiem Makarim pembelajaran jarak jauh aya pangaruh negatif sapartos seueur barudak murangkali sakolah kusabab aranjeunna kedah ngabantosan kauangan kulawargi nalika pandemi COVID-19. Oge kekerasan ngalawan barudak henteu kauninga ku guru sareng kajantenan mimiti nikah. Kusabab kitu numutkeun ka Nadiem Makarim sakola anu diidina pembelajaran tatap muka nyaeta sakola anu aya di daerah PPKM tingkat 1, 2, sareng 3 sareng sadaya guru parantos divaksinasi. Kaayaan sanes anu paling penting nyaeta idin ti wali murid. Tanpa idin ti wali murid, murid henteu wajib ngalaksanakeun pembelajaran tatap muka. Samentawis eta sakola anu bakal ngalaksanakeun pembelajaran tatap muka kedah nyayogikeun protokol kesehatan anu ketat saluyu sareng SKB 4 menteri. Sakola kedah ngayogikeun termogan, hand sanitizer, sareng disinfektan. Sakola oge ngatur jumlah maksimum murid per kelas nyata 50% tina total jumlah murid per kelas. Perencanaan umpami PTM anjeun kedah nyiapkeun naon wae, nyiapkeun diri sareng ngerjakeun tugas anu teu acan dikerjakeun. Biasa mung sakitu warta anu tiasa kapihatur. Bilih aya kecap anu kirang meunah, sim kuring nyuwunkeun dihapunten. Para pamirsa, informasi bieu janten pamungkas dina warta dinten ieu. Sim kuring Nadinia Ramadhani mewakili ti saparakan casadayana ngahaturkeun hatur nuhun wilujeng enjing hurip Sunda.